hoyong terang apal karakterna eta jalmi teh tinggal babaturanna. Nah eta babaturanna teh jalmi sae pasti eta jalmi teh murang kali sae. Lamun murang kali nanti jalmi awon rencanana pasti jalmi awon. Maka lamun hoyong apal karakter hiji jalmi mujalasah sareng saha eta murang kali, maka tempat anu sae bakal nyana kana kasaean, tempat anu awon bakal nyana kana kaanaonan. Lantas al-alim mar'i was'al qaribu, anjeun ulah nanyakeun hiji jalma tapi tanyakeun teh babaturanana. Sabab babaturan anu ngarejengan jeung anu direjengan bakal milu. Lamun urang sasarengan sapaling ulama nyebatkeun man jalasa ma'a samaniyata asnaf minan nas jadahullah samaniyata asya. Sajalmi anu direjengan jeung 8 jalmi maka bakal tambah-tambah 8 perkara. Hiji saurna teh man jalasal agniya zadahullah hubbud dunya warrabbatu fiha. Nomor kahiji sajalmi anu rejengan jeung jalmi anu beunghar, maka eta jalmi bakal tamih-tamih hubbud dunya, cinta kana dunya, warrabbah fiha jeung kasengsrem urang kana dunya. Sabab urang seseringan seueur sasarengan jeung jalmi anu beunghar. Sasarengan teu sasarengan oge ninggal jalmi anu beunghar. Resep ninggal jalmi beunghar lahirna urang bakal cinta kana dunya, cinta kana kabeungharanana, nu lahirna urang teh hayang boga dunya. Poho kana tujuan hirup marukan prasangka urang teh eta teh tujuan hirup marukan kabeungharan teh mangrupikeun kabagjaan. Santan kos. Sabab kabagjaan mah lain aya dina kabeungharan ngan prasangka urang marukan beunghar teh mangrupikeun kabagjaan. Teu sakeunik jalmi anu beunghar tapi hirupna teu bahagia. Teu sakeunik oge jalmi anu miskin hirupna bahagia. Man kabeungharan teh lain sumberna tempatna kabagjaan. Jalmi anu jalasah jeung jalmi anu beunghar salulama zadahullah hubbud dunya, bakal tami-tami cinta kana dunya. Ari dunya teh nyaeta hiji perkara anu aya dina diri urang yang motivasi urang hirup di alam dunya. Urang tuang kersa tuang, urang kersa ngaleueut eta teh dunya. Urang gaduh acuk, urang gaduh jabatan, urang gaduh kedudukan, urang gaduh ilmu, urang gaduh pamor, eta teh dunia. Eta sadayana kebutuhan urang. Anu mana eta kebutuhan teh ulah diikat cinta. Ibu gaduh mobil simpan, ulah simpan dina hate. Anu riweuh teh di mana mobil diasupkeun kana hate. Panese ngasupkeun anak. Atosna simpen na ceng-celengan, simpen di bank atosna ulah simpen kana hate tah ieu anu teu kengeng teh diasupkeun kana hate lain ulah gaduh dunya. Mangga gaduh dunya ngantong diasupkeun kana hate. Sabab ulama ge aya ulama anu beunghar. Imam Syafi'i terkenal, Imam Syafi'i teh jami beunghar. Imam Syafi'i teh guruna teh ka Imam Hanafi, ka Imam Malik, sareng ka Imam Hanafi. Mazhab Syafi'i anu urang diturut urang. Dan jiwakos Imam Syafi'i guru ka Imam, ka muridna dengan wakos arita teh dados nganturkeun Imam Hanafi. Imam Malik geus nganturkeun ka murid-muridna. Waktu nganturkeun ka Imam Hanafi, Imam Syafi'i aneh. Ternyata Imam Hanafi nuju ngaulangna salibna teh dina kayaan anjeunna dina kayaan kabeungharan.